Indonesia akan makmur kalau orang Sunda yang memimpin. Dan itu akan terjadi. Aing Siwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu geus sifat Siliwangi. Ya. Bahwa negara Indonesia akan makmur kalau nanti orang Sunda yang memimpin. Aing Siwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu geus sifat Siliwangi. Ya. Bahwa negara Indonesia akan makmur kalau nanti orang Sunda yang memimpin. Wakanda nomor, Indonesia forever. Hoya, orang Sunda gerak hudang. Mesat ngepung luhur